Oh, ayo nanya Nud, gimana Nud? Naon? Malam kurban, malam takbiran, Gede ya, volumenya gede. ini kan sunahnya. Naon? Kan malam Nunggu Jumat. sekali mah kan sunah. Tapi sukan teh kor kurban. Ya menurut pengetahuan maneh naon ya mah. Naon? Maksudna kumaha? Sunah naon? Ya tadi ieu tah. Macak. Tapi aku kudu kaya sebutkeun sunah geus kawin naon deui atuh yang maneh. Panoba mana geus kawin mana naon ge jadi ieu? Ieu mah masalahna malam kurban isukan teh. Teu menang haram. Pokoknya Siapa? Haram teu menang, malam tasrek teu menang kecuali geus beres tasrek. ada mah sirik beneran. Cek keterangan goblok siapa bejaan goblok orang ngalawan siapa? Teu menang haram tasrek ieu mah. Mana? Kontak bilang teu menang tah. Engke isukan menang. Menang tuh. Mental wae teu di bieu. Ayam. Wey. Dimakan buah semangka. Makasih buah semangka. Teu menang mana lagi saya tah. Neutek ya mending isuk kesana mah teu menang neutek oge sana mah neutek teutek deui. Deg-deg teh naon? Neutek kuku gitu asal teu menang itu aku kudu isuk. Beres korban. Terus kurban. Beres salat Id. Anu ieu teh poho deui teh euy, teuing memeh kurban apa Hah? Memeh yang memeh. memeh teuing sanggeus. Poho deui teh euy. Oh. Potong-potong teh barudak. Rek nanyakeun aing bisa salah heuh. Memeh kurban apa sanggeus nektek tuktak teutek teh boh kuku boh ieu boh sanggeusnya. Nungguy. Memeh sanggeus itu mana poho deui aing teh euy. Memeh sanggeus. Sanggeusnya. Jadi cek keterangan teh lamun misalkan urang kurban mana kurban enak. Terus Main kurban teh enak. insyaallah terus Nah, mana kurban tah cenah mah etanya cek dina keterangan setiap lamun misal setiap bulu-buluna dagingna nu para geus dikurbankeun ku urang teh eta teh ada naon dosa-dosa urang bakal gugur. Gitu. Tah eta Ari huluna heula huluna hungkul meunang meureun. nah isi huluna hungkul naon goblok. Ditegek. Atuh eueuh mah hirup sih teh goblok. Mun diasupkeun huluna hungkul meunang meureun. Hulu domba gitu maksud aing deh. Teu kuat maneh naon? Naon mah suka warna wae kepikiran teh. Nah, mah itu. Riweuh mah aduh ripuh pisan mah itu karena dagingnya. Je, kenikmatan daging kurban itu ada 3. Daging kurban, Kenikmatan daging itu ada 3. daging kejepit terus. Alah, Terus naon ae? alah kabeh. Naon bener? Yang pertama memakan daging, Betul. yang kedua menaiki daging, Betul. dan yang ketiga memasukkan daging ke dalam daging. Kumaha kata anjing? Gaskeun ka aing Aisyah goblok. Daging masukin ke dalam daging. Kumaha? Eta mah cek buku di Jerman. Anjing. Goblok. Aing kan ada bu, oh, mana aing mah buku banget atau anak lagi anak buku banget aing mah. Tutor yang ketiga daging pandang. Nyurah. Jadi panjang teuing nyurahkeun gi. Kabeh ge kudu aya tafsiran, saya teh kudu bari ditafsir, goblok bari nyaho deskripsi 3 kenikmatan di antara daging. Hiji-hiji tafsir hiji-hiji. Yang pertama tadi naon? Memakan daging. Pemakan daging. Daging pan dimakan ngeunah, bisa di sop, bisa dibakar, bisa di naon di 3 di sate nya. Oh, Enggak lupanya bener tuh. benar. Nah, ngeunah teh daging. Geus ngarti eta mah. Ngarti ngeunah. Menaik kedua naon kedua bieu? Menaiki daging. Menaiki daging. Menaiki daging urang naik onta ngeunaheun teu?
Aing tak pernah bapak naik onta. Naik kuda, ngeunaheun teu? Tengenah jadi tongong. Naik daging we ieu mah, naik daging nu bisa kira nu bisa ditekan. Itu daging me. Naik delman. Hipu, kena. Naik gitu nya, urang teh jadi teh capek kan nya. Oh, kena, benar. Kan anu pas perbakat itu tadi naon? Kati lu memasukkan daging ke dalam daging. Iya nu aing hayang apal. Lamun eta urang can bisa ngejelaskeun euy. Kunaon? Soalna eta dina surahan buku Jerman eta panjangna aya ti dieu ka Majalengka. Ajik. Tapi aing pernah maca eta menurut buku Tatang Sutarman, daging yang masuk ke dalam daging lagi ini akan mempertemukan antara sel minus dan sel positif, sel negatif dan sel positif. Terus Daging dengan protein yang ada di dalamnya sehingga akan menimbulkan kegetekan sedikit ketika aku sih emang ngeres anjing ada yang meleun kadinya. aing ngeres yang gitu. Goblok aing mah maksud aing daging teh ieu curug kana korong tah. Heeh, Memasukkan daging lain. mau bari keki aing mah getek tuh. Ayo daging tuh. Daging ajang tulang. Aduh sih emang ngeres wae. Anjing sih emang goblok. Aing ngeres pada ku aing. Dan ku Kang aing dia, Kang dia. ku aing ge ieu daging da sung ka irung teh da getek. Tuh datang getek ku sorangan mah. Ini mah getek beda siapa leungeunna butut. Goblok sih mah ieu. Kumaha mana mah teu bisa Mana wae sok salah arti wae siapa? paling nih. Aing ge